Pangeran mah moal nanggeuy ti bongkokna. Ti basa ieu guys pihartieuna nyaeta pangeran atawa Allah moal arek ngangkat darajat hiji jalma lamun eta jalmana sorangan teu daek taat kana parentah pangeranna. Contona jalmana teu daek ibadah, teu daek salat, teu daek zakat, teu daek puasa. Pokona sakur anu barang anu mampu dilakukeun teu dipigawe. Tah, bahasana teh nyaeta pangeran mah moal nanggeuy ti bongkokna. Mudah-mudahan peribahasa ieu guys bisa mangpaatnya keur urang sadaya dina anggoning ngajalankeun kahirupan sehari-hari. Jeung mudah-mudahan urang disehatkeun awakna, disehatkeun jiwa ragana, digampangkeun sagala urusanna guys.